satu siam awak wae. Nih. Kamu itu naon? Iya, si Bejo. Dipalak. Cukup tahu. Wae geus ieu. Sarua, urang ge tadi anu malah. Hape adi urang. Kos kumaha ciri-cirina? Gondrong. Tatua. Patoan make nu kieu. Tatua lau. Pakai kalung tangkorak. Heeh, eta bener. Sarua bati jo. Sarua moe tatua. Beng yo bejakeun. Urang ge neangan wae beng yeuh. Tuh adi urang ge sarua, beunang HP-na enggeus atuh geus. Naik wae ti tadi yuk, urang neangan wae beng yuk. Di daerah itu orang dengan wae beng ke ditu ge. Tadi tuh nya. Ayo tarima. Ayo geus. Kadenya. Oh, jangan kiri tuh nya. Beng. Belum mau ke wae tuh. Era ayo buru tangan dieu. Saya wae bengna. Kumaha ilmu orang ya? Aman depe nanya. Aman sih, Ong. Lain mah sok kontrol telah kali itu ke jalan. Namanya encan. Nah, aku nama ngontrol tuh kali itu sing aya naon. Tungguin teh budak naon mewek itu. Teu nyaho teu ngarti. Teu biasana kos gitu. Masalah mah yakin lah mah masalah ya. Naon ya? Coba pedeng naon lah. Kenaon ge, naon dia si Bejo kenaon. Naon sia? Oh iya. Dep. Siapa? Aing kumaha rek cicing lah cicing coba Ngomong bener. Aing we nu ngomong coba ceritakan bener kumaha. Iya, Mang Jahong we beng. Tadi orang ke Lempang arek neangan warung. Arek beli rokok jeung beli es. Terus nyaho pas saya preman teu nyaho lain orang dia pokona mah. Orang mana? Teu nyaho pokona mah malam. Duaan orang mana orang dialan di kabeh. Di pretelan. Pretelan. Beak. Halo, ebeng siani jangan Macem-macem. Kabeh pretelan sepatu. Macem-macem kaing. Deangkeun enak di mana? Tuh, di situ mana icing wae di situ. Ayo anter aing. Di pertigaan. Ayo. Kela. Ya teh serius atau bobodohan? Serius. Bener mana orang kabeh. Awas yang ngabong. Bener, alona ge dicokot HP-na. Alona saya sih ebeng. Ebeng aneh tadi kapanggih jeung urang sugan teh urang ngungkun nu dipalak. Wah, macem-macem. Kayak main teh lah, Beng. Pugukeun lah dah. Can orang yang ngalbok gitu ti jelema. Ayo. Ayo, Bro. Nengkeun. Tulung. Jurik wae. Geus atuh geus tong ceuri. Atuh ngomong ke Umina. Mana eta HP-na pamere. Atuh pan itu budaknya kenangan wae beng, kieu urang bebeja ka wae bengnya. Mana eta preman teh nya serem-serem amat. Tangkorakna menyen serem teh. Aduh. Teuing dah ge wae beng ka dieu meureun itu budak kenangan ulah. Sabarnya. Sabar, geus. Gus, urang cerik wae. Wae cenah mah. Oh, teruruskeun moal. Ih, masih Ani. Ieu teh budak mah keur mewek. Tuh kan. Aduh, bener. Bener cerita. Coba tanya langsung bener kejadian kumaha. Naon? Tadi orang dipalak, si Neng eta dicandak HP-na. Dicokot? Heueuh. Wah, bener-bener, Om. Duit urang ge ukur 20.000 deui dicokot. Sampai Bensinan mana? di mana jelemana? Tadi di ditu aya di pertigaan teh ya. Geus milu ayeuna. Ya mah. Ayo. Panggilan ieu mah, Beng. Geus Bukan ieu mah budaknya. Geus tong ceurik terus Terus mewek wae, mau beresin mah tong mewek. Banget, Esa. Ya, ada jelema teh. Goblok ya. Emang ciri-cirina kos kumaha sih eta nu cenah? Kontrol. Coba kan dia karep. Jelaskan. Coba jelasin lah ka orang. Ciri-cirina kumaha jelema? Kontrol ku Mang Jahong. Dua anak. make kalungna kalung tangkorak. Serem. Tatona di dada. Aya laukan. Saeueuh deui di dia teh. Eta toko kupu-kupu di dia. Berarti lain orang dia mun kitu mah. Wau teu. Oh, tah apal orang mah. Tapi mau kapanggil mah geus beakeun lah. Sikatnya geus. Yang geus atuh tunjukkeun atuh. Geura. Tapi beungeut apa ya? Apa? Apal ya. Ayo Bang, Hong. Ayo baru tunjukkan. Wah, tuh itu tempat. Itu tempat itu. Yuk. Wah, bener-bener yuk.
Orang gak bawa emosi. Sabar. Beng, Sabar. abang kita tempat tongkrongan saha. Aing teh nyaho. Biasa nage unu nongkrong di dinya mah. Berarti tempatnya Wah, sarua didinya. Tapi orang dia tapi tak apal, hei bro. Jadi ya tempatnya. Top tuh. Munduran tuh. Kudu hidungna tuh manehna mah rabok di tempat orang tuh. Di lembur orang terido. Tempatnya kemana terus mana? Tempat kejadian kia, mana terus kemana tempatnya? Ya orang itu udah orang ditajong. Udah langsung balik tadi. Mana ya jelema? Pakai naon mana? Karena Motor, tiga motor. Motor warna biru. Motornya gede. Oh. Kudu diteangan ya. Coba tangan dia juga nanya bisa di iya kan nongarana. Jadi petunjuk gitu teh. Rokok. Coba tangan di ka ditu. Itu naon? Tuh. Coba teh naon sih? Kita tahu kan dibuka. Naon eta? Nomor. 34 apa naonnya? Nomor mana enak apa nomor motorna? Eta lain nomor motorna. Iya lain. Oh, kusda mah. Ah, mau mungkin coba Ong periksa. Aya suratan. Surat cinta jadi ayo mah. Surat. Naon ya? Cicing. Ini peta naon, Bang? Peta wasiat 4343. Duit. Naon ieu? Duit. Duit. Ya, tunjuk. Duit. Harta karun? Cek aing mah harta karun ieu ilik tuh. Wah, yang bisa beungar ya. Bisa kebeli HP deui ieu. Balik. Orang balik lah nih, balik lah. Balik lah. Preman aku mah. Geus gawe buru. Nang elik ge sugan we gitu. Bener teh? Oke. Beli HP anyar. Nah, bener coba si Bejo ti tadi. Penasaran. Nah, coba. Bing, coba di dia, Bang. Bing mana, Bang? Kan main apal daerah dia, Bang. Ya maksudnya kumaha ya? Ieu mah yakin aing mah harta karun ieu mah. Tah iya petunjukna. Setelah di TKP ieu mah. Oh. Karena ngelakukan ieu mah lainna di ti mana? dieu Ieu di mana? lainna. Ieu pan di Kedeng, mana? posisi orang di mana tadi? Asalnya di dieu nya tadinya. Di pertigaan dia. Oh, di dieu. Heeh. Berarti ka dieu Iya Tinggal lurus. petunjukna tah tanda panah Nah, orang di lurus. lokasi. Ini belok. Coba we tuturkeun. Iya. Ya. Sugan we ya. Ya. Pak, Renal, Pak. Ya, tinggalikeun ya. Orang ini di mana? Tah, urang pan geus lurus ya. Heeh. Diharap Berarti urang. di dia kan? Heeh. Nah, terus Langsung belok ke kiri. tadinya berarti Tadi, tah. yuk. Ayo jalan tah. Oke? Siap. Oke, lanjut. Banget. Iya, enggak duit. Jok kan sih, Bang. Ieu posna tempatna ieu. Diharap. Abang orang capek. Coba tilu kali. Aing ge capek. Emang Coba, sia hungkul. Ilik sekali ini coba. Pas sewa aja sih aing mah Yang beungar mah. Tingali. Oh bener, Bang, kadinya, Bang. Tingali teh. Kadinya bener. Eta kadinya ngeta. Kadinya. Oke. Lanjut. Oh, oke. Go. Ayo.